damil mu'ridi nyacadna kajalma anu ngabalieur anil Qurani tina Quran surat Toha 124. Bismillahirrahmanirrahim. Waman arodo andikri anil huda, man sajalma arodo anu ngabalieur man andikri tina eling ka Allah, maksud namanya anil huda tina pituduh ada kiro anu ngelingan wadai jeung anu ngajak ila ibadati kana ibadah ka kami. Fa inna lahu mangka eta pikeun man maisatan ari aya kehidupan donka anu rupek. Doikon tegasna rupek masdarun masdar usipan disipatan bil masdar walidalika usab kitu yastawi sarwa fi dina masdar al mudakkaru lapad mudakkar wal muannasu jeung muannas. Wa jeung dibaca dunka lapad dunka kasuka sakro seperti lapad sakro wadalika jeung ari ieu kaol liana mujami'ah hamihi sanyana pirang-pirang kumpulan himmahna itu jalma wa mutamiha nadorihi jeung pirang-pirang naon tanggah paningalina itu man takunu aya itu hami ila a'radi dunya kana pirang-pirang harta dunya mutahalikan barina anu kasengsrem itu ala jadiya diha kana tambah tamana dunya Ipan barina nusieun ala inkidosiha intikosiha kana nguranganana ieu dunya bihilafil mukmini tolibi beda jeung jalma mukmin anu nyupri lil akhirati ka akhirat mana taala sanallahu taala qad yudayiku nyatana geus ngarupakeun Allah bisu mil kufri ku kagorenganana kufur wa yuwasi'u jeung ngajemarkeun Allah bibarakati naon bibarakatil imani ku berkahna iman gitu. Jadi istilahna dina ayat ieu Allah nyarioskeun man arodo andikri fa innalahu maisatan donka jalma anu ngabalieur tina eling ka Allah maka eta jalma teh bakal dibere kahirupan anu donka anu rupek. Jadi hirup anu rupek, jadi ulah jadi jalma anu rupek gitu kan dina kahirupan carana ulah rek ngabalieur tina eling ka Gusti Allah. Jadi kudu jadi jalma anu nyingarep ka Allah sebab maisatan donka naudzubillahi min daliknya sakumaha jadi barokahna tina maisah anu babari teh nyaeta wa yusiul barokah dibarakati nyaeta eta teh kuayana iman. Itu kuayana iman bibarakati wa yusiul bibarokati wal iman. Jadi lega na barokah jeung iman teh ku akibat hate bisa nyingarep ka Allah. Maka ulah rek coba-coba jadi jalma anu hatena teu bisa nyingarep ka Allah. Kamakola seperti ngadau Allah Ta'ala wa duribat alaihimudillah jeung dijadikeun ka eta jalma naon adilatu kahinaan wal maskanatu jeung miskin walau annaum sanadana jalma aqamut taurata eta ngajalankeun Taurat wal Injil jeung Injil walau anna alal qura amanu al ayata. Jadi aya ayat-ayat anu nyebutkeun wa duribat alaihimudillah wal maskanah walau dijadikeun kainaan jeung kamiskinan walau annahum aqamut taurat wal injil sanajan jalma eta ngajalankeun Taurat jeung Injil itu tetep anger modalna kudu daek nyingarep ka Gusti Allah. Wa nasuruhu yaumal qiyamati ama jeung bakal ngumpulkeun Allah ka eta jalma yaumal qiyamati di poe kiamat amanu lolong amal basori tegasna lolong panonna wil qalbi hatena wayu ayidul awala jeung yentang nguatan kana mana nu kahiji kola ngadauh nyala nyarita jalma Robi lima hasartani duh pangeran abdi karena naon Gusti ngumpulkeun ka abdi amal lolong wakor guntu nyatana aya kami basiranu nempo kola ngadauh Allah kadaliknya gitu deh misla dalika geusna pantarna eta anu dicaritakeun paltu migawe kuring
summa pasarahu tuluy nafsiran Allah kana eta dalik faqala ngadawu Allah atatka geus datang ka anjeun naon ayatuna ayat kami wadiatan jelas nayiratan rina nu nyaangan panasitaha tuluy poho cenah anjeun kana eta ayat. Jadi kami geus nyaangan ka anjeun kana ayat tapi anjeun mau pohokeun kana naon anu geus dicaangan ku kami. Maka kulantaran eta jalma mau pohokeun kana cahaya anu ku Allah geus dicaangan, maka engke di akhiratna wa nasuruhu yaumal kiamati a'ma. Bakal dikumpulkeun eta jalma teh lalolong di akhirat teh. Jadi jalma anu naon? Anu ceuk tadi mah anu ayatna kumaha awalna teh? Man a'rado an dzikri, jalma anu ngabalieur tina eling ka Gusti Allah, maka hiji bakal dibere maisatan donka kairupan anu rupek. Nomor kedua wana suruh yaumal a'ma, yaumal kiamati a'ma. Nomor kedua dikumpulkeun jaga di hari kiamat kalayan lolong. Itu kunaon pangna lolong ke di hari kiamat, karena manehanana keur hirupna di dunya dicaangan ku Allah nyaeta ku hidayah jeung taufik ku Quran buktina. Tapi manehanana mau pohokeun kana naon anu jadi cahaya kehidupanana. Jadi siksaan pikeun jalma anu teu bisa nyingarep ka Gusti Allah. Mata kudu jadi jalma anu selalu eling ka Allah. Ameh naon hiji ceuk tarima barokah, nomor kedua jemar iman. Jadi jemah ku barokah, jemar ku iman, nomor kedua itunya di akhiratna bakal bisa nempo. Moal jadi jalma anu lolong di akhirat teu bisa ningali ku akibat di dunya mopohkeun kana eling ka Gusti Allah gitu kan. Hendak hati-hatinya ya sakitulah wallahu a'lam. Tawassalna bi ta'allum. Damil mu'ridi nyacadna ka jalma anu ngabalieur anil Qur'ani tina Quran surat Toha 124. Bismillahirrahmanirrahim. Waman arodo an dikri anil huda, man sajalma arodo anu ngabalieur man an dikri tina eling ka Allah, maksud namanya anil huda tina pituduh ada kiro anu ngelingan wadai jeung anu ngajak ila ibadati kana ibadah ka kami. Fa inna lahu mangka eta pikeun man maisatan ari aya kehidupan donka anu rupek. Doikon tegasna rupak masdarun masdar usipanu disipatan bil masdar walidalika usab kitu yastawi sarwa fi dina masdar al mudakkaru lapad mudakkar wal muannasu jeung muannas. Wa quriya jeung dibaca dunka lapad dunka kasuka sakro seperti lapad sakro wadalika jeung ari ieu kaul liana mujami'ah hamihi sanyana pirang-pirang kumpulan himmahna itu jalma wa mutamiha nadorihi jeung pirang-pirang naon tanggah paningalina itu man takunu aya itu hami ila a'radi dunya kana pirang-pirang harta dunya mutahalikan barina anu kasengsrem itu ala jadiha kana tambah tamana dunya. Ipan barina nusieun ala inkidosiha intikosiha kana nguranganana ieu dunya bihilafil mukmini tolibi beda jeung jalma mukmin anu nyupri lil akhirati ka akhirat mana taala sanallahu taala qad yudayiku nyatana geus ngarupakeun Allah bisu mil kufri ku kagorenganana kufur wa yuwasi'u jeung ngajemarkeun Allah bibarakati naon ibarakatil imani ku berkahna iman gitu. Jadi istilahna dina ayat ieu Allah nyarioskeun man arodo an dikri fa innalahu maisatan donka jalma anu ngabalieur tina eling ka Allah maka eta jalma teh bakal dibere kahirupan anu donka anu rupek. Jadi hirup anu rupek, jadi ulah jadi jalma anu rupek gitu kan.
dina kahirupan carana ulah rek ngabalieur tina eling ka Gusti Allah. Jadi kudu jadi jalma anu nyingarep ka Allah. Sebab maisatan don ka naudzubillahi min dalik nya sakumaha jadi barokahna tina maisah anu babari teh nyaeta wa yusiul barokah dibarakati nyaeta eta teh kuayana iman. Itu kuayana iman bibarakati wa yusiul bibarokati wal iman. Jadi lega na barokah jeung iman teh ku akibat hate bisa nyingarep ka Allah. Maka ulah rek coba-coba jadi jalma anu hatena teu bisa nyingarep ka Allah. Kamakola seperti ngadau Allah Ta'ala wa duribat alaihimudillah jeung dijadikeun ka eta jalma naon adilatu kahinaan wal maskanatu jeung miskin. Kalau anaum sanadana jalma aqamut taurata eta ngajalankeun Taurat wal Injil jeung Injil walau anna alal qura amanu al ayata. Jadi ayat-ayat anu nyebutkeun wa duribat alaihimudillah wal maskana walau dijadikeun kahinaan jeung kamiskinan walau annahum aqamut taurat wal injil. Sanajan jalma eta ngajalankeun Taurat jeung Injil itu tetep anger modalna kudu daek nyingarep ka Gusti Allah. Wa nasuruhu yaumal qiyamati ama jeung bakal ngumpulkeun Allah ka eta jalma yaumal qiyamati di poe kiamat amanu lolong. Amal basori tegasna lolong panona wil qalbi hatena. Wa yu'aidul awala jeung yen nguatan kana mana nu kahiji. Kala ngadauh nyala nyarita jalma Robi lima hasartani duh pangeran abdi karena naon Gusti ngumpulkeun ka abdi amal lolong. Waqad kuntu nyatana aya kami basiranu nempo. Kala ngadauh Allah kadaliknya kitu deui amisla dalika geusna pantarna eta anu dicaritakeun paltu migawe kuring summa pasarahu tuluy nafsiran Allah kana eta dalik faqala ngadauh Allah atatka geus datang ka anjeun naon ayatuna ayat kami wadiatan jelas nayirotan rina nu nyaangan panasitaha tuluy poho cenah anjeun kana eta ayat. Jadi kami geus nyaangan ka anjeun kana ayat tapi anjeun mau pohokeun kana naon anu geus dicaangan ku kami. Maka kulantaran eta jalma mau pohokeun kana cahaya anu ku Allah geus dicaangan, maka engke di akhiratna wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bakal dikumpulkeun eta jalma teh lalolong di akhirat teh. Jadi jalma anu naon anu ceuk tadi mah anu ayatna kumaha awalna teh man a'rado an dikri jalma anu ngabalieur tina eling ka Gusti Allah maka hiji bakal dibere maisatan donka kahirupan anu rupek. Nomor kedua wana suruh yaumal a'ma yaumal kiamati a'ma. Nomor kedua dikumpulkeun jaga di hari kiamat kalayan lolong. Itu kunaon pangna lolong ke di hari kiamat karena manehanana keur hirupna di dunya dicaangan ku Allah nyaeta ku hidayah jeung taufik ku Quran buktina. Tapi manehanana mau pohokeun kana naon anu jadi cahaya kehidupanana. Jadi siksaan pikeun jalma anu teu bisa nyingarep ka Gusti Allah. Mata kudu jadi jalma anu selalu eling ka Allah. Ameh naon hiji ceuk tarima barokah. Nomor kedua jemar iman. Jadi jemah ku barokah, jemar ku iman. Nomor kedua itunya di akhiratna bakal bisa nempo moal jadi jalma anu lolong di akhirat teu bisa ningali ku akibat di dunya mau pohokeun kana eling ka Gusti Allah gitu kan. Hendak hati-hatinya ya sakitulah wallahu a'lam. Tawassalna bi ta'ala